Nah, kaduh maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Padahal bahwa maneh kungsi nyarita ulah ceriku sabab pisah. Tapi ayeuna maneh datang deui, ngaharepkeun bisa ngahiji deui. Nah kaduh maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Memang baheula abdi ngaku kacida sunu ka maneh, sok sanajan nepi ka ceurik lantaran kalengitan ku maneh. Percuma ayeuna maneh ngahirupkeun deui hate nu geus lila beku, sanajan biwir nyebut cinta cantang tuh hate narima. Nah ayeuna dina panon abdi maneh siga jalma anyar pinanggi. Nah kaduh maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Padahal baheula maneh kungsi nyarios ulah ceriku sabab pisah. Tapi ayeuna maneh datang deui ngaharepkeun bisa ngahiji deui. Nah kaduh maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Nu makin hari raheut memang baheula abdi ngaku kacida sono ka maneh, sok sanajan nepi ka ceurik lantaran kalengitan maneh. Unggal leungit abdi ceurik cimata teu eren. Percuma ayeuna maneh ngahirupkeun deui hate nu geus lila tatu jeng beku, sanajan biwir nyebut cinta cantang tuh hate narima. Nah ayeuna dina panon abdi maneh siga jalma nu anyar pinanggi. Nah kaduh maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Nu karasa nyeri perih sampai badan abdi kurus. Anjeun ku abdi dianggap ngan saukur babaturan biasa, tapi kahadean anjeun leuwih tibatan jalma nu ku abdi dipika cinta. Nah bet anjeun nu salawasna merhatikeun ka diri abdi, padahal urang teu aya patalina rasa ngan ukur babaturan biasa. Anjeun sanggup ngubaran tatu hate abdi nalika abdi
kungsi malire karena kayaan abdi. Anjeunku abdi dianggap ngan saukur babaturan biasa, tapi kahadean anjeun leuwih tibatan jalma nuku abdi dipikanya. Naha kedah ditampi asih jeung kanya anjeun nu salila ieu karasa ku abdi dina lalampahan hirup abdi. Naha anjeun moal kaduhung lamun nyaah ka abdi, sabab abdi teh tilas batur jeung anjeun moal jadi nu pangeulana, sabab abdi ngan kariti tinggal batur. Anjeunku abdi dianggap ngan saukur babaturan biasa, tapi saenyana abdi ngarasa aya kanyamanan ka anjeun. Sanajan kitu abdi can wani mere harepan, margi kahadean anjeun leuwih tibatan jalma nuku abdi dipikanya. Naha kedah ditampi asih jeung kanya anjeun nu salila ieu karasa ku abdi dina lalampahan hirup abdi. Naha anjeun moal kaduhung lamun nyaah ka abdi, sabab nu anjeun tampi teh abdi lain nu pangeulana, tapi ngan kariti tinggal batur. Anjeunku abdi dianggap ngan saukur babaturan biasa, tapi kahadean anjeun leuwih tibatan jalma nuku abdi dipika cinta. Nah kaduhung maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi, padahal baheula maneh kungsi nyarita ulah ceuriku sabab papisah. Tapi ayeuna maneh datang deui, ngaharepkeun bisa ngahiji deui. Naha kaduhung maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Memang baheula abdi ngaku kacida sunu ka maneh, sok sanajan nepi ka ceurik lantaran kaleungitan ku maneh. Percuma ayeuna maneh ngahirupkeun deui hate nu geus lila beku, sanajan biwir nyebut cinta cantang tuh hate narima. Naha ayeuna dina panon abdi maneh siga jalma anyar pinanggi. Naha kaduhung maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi. Padahal baheula maneh kungsi nyarios ulah ceuriku sabab papisah.
Tapi ayeuna maneh datang deui ngaharepkeun bisa ngahiji deui. Naha kaduhung maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi nu makin hari raheut. Memang baheula abdi ngaku kacidasono ka maneh, sok sanajan nepi ka jeurik lantaran kalengitan maneh. Unggal leungit abdi jeurik cimata teu eren. Percuma ayeuna maneh ngahirupkeun deui hate nu geus lila tatu jeng beku. Sanajan biwir nyebut cinta, jantang tuh hate narima. Naha ayeuna dina panon abdi, maneh siga jalma nu anyar pinanggi. Naha kaduhung maneh bisa ngubaran tatu dina hate abdi nu karasa nyeri perih sampai badan abdi kurus.